Nyari teh. Pokoknya gila kan. Aduh. Kita sayang manuk ini ketemu sih enggak mah. Ini kuat eh. Awak. Ini jadi nama ya. Satu. Oh. Anjir, aku celangin jelma teh yang, aduh, anjir itu kumaha ya tadi, celangin jelma teh, anjir jebak bau 7 rupa, sahayar ke sepan teuing jelma teh ngangkeun baju, aing, aduh aing paporas hese, aduh, wanun-wanun deh, anjir, besar belagu jelma teh mah teu sopan ka kolot, sia, oten, dasar budak bongor. Anjing, si Oding, boy. Si Oding kena. Si oten budak bangor. Si anu mabetkeun baju ka aingnya. Awas ya ko ini. Tungguan ininya. Hampura, Mang. Asugan tahu Mang Oding. Nah, tuh makin ngelibat jadinya. Dari kahaja, Mang, hampuranya. Hampura sia. Awas ko ini siksa sia. Anjing. Bo. Aduh, itu bo, bau anjing. Kemana ini anu gawe ya tuh. Bahutang ka wangi can kabayar, pulsa can kabayar, hujan deui dagang kulit laku-laku barang sini. Enggak boleh setik-setikna ya di kebun ya. Lumayan oge ya jang mulu-mulu buaya mah daripada teu berhakan pisan. Hih, Mang Oding. Oh, Joten. Hah? Aduh, di luar mah kos tahun, kos patungna Liberty wae. Nyalet. Ayo, para rusing lah aing teh lah ngebating ngertanya maneh mah. Para rusing hujan wae, dagang kulit teu laku-laku. Atuh, apes Mang Oding mah. Lain banget ku bingung mun Mang Oding eta banget tutung kitu siga katel. Aing naon katel kook. Heeh. Teh ka mana maneh? Ngopi ya, iya. Ngopi. Nyata tuh aing. Dia geus di mana? Ini tahu batur itu Mang Oding. Mesti mana? Hah? Mesti mana? Ku bolot-bolot. Ini kos eta banget kos. Naon? Kos asupan kohok nya. Untuk malongok kitu. Mang Oding, komo eta irung siga gagang sapu. Cek orang Arab ge aing kos orang Arab teh. Ya orang Arab. Nya orang Arab ngadangan hui bolet. Di ditu. Orang Arab mah keher nu kieu teh spesialis. Nya Asli anu orang Arab nu kieu teh. aya di Arab gitu. Hui. Loba, komo ku orang Australia. Apa tuh orang Australia apa? Di Australia mah ten. Nu kieu teh dijieun naon dijieun kahakanan lamun orang Indonesia hitut ku orang Australia mah good gitu ten. Nu bener Bang. Nya eta sia eta beungeut tos naon? Tos asupan kohok mangga kitu. Eta Mang Oding Australia mah auh kieu kan sekarang ku aya di hakanan ayeuna teh di hakanan. komo maneh eta beungeut ya ditutung siga katel pisan. Tengah jalur sih ngomong teh aing ngomongkan Australia. Karena banget kan anak kartel. Maneh jadi mitina ayo ngadangan nu kitu. Juga tuh duit. Tong bakal bingung aya nama Kang Oding. Hiburan we hiburan. Hiburan naon we? Daripada parusing kitu segitu geus tararutung ge oge. Itu mah pun wae Kang Oding ah. Oh nyata panarusin teh lah. Edan ge coba. Mang Neng. Bade ka mana Neng? Ya teh bade tumaros ari ka pasekon mana? Oh bali ditu Neng. Oh, gitu. Mau lagi heula. Jadi rawae Neng. Atuh nuhun. Dia teh jejakeun. Moal. Mana? Aya sia kunaon teh? Aya awewe di ulah mana we? Oh, kos ningali emas ningali awewe kitu gitu lah. Wah, wae di udah kah? Wae heurean. Mana? Udah awewe aing. Het. Anjir. Bangor sia. Het, dasar bangor. Eta mana sia kelo? Memang.